segala dipake eta mah. Oh, ari kitu aneh pae. Nya aneh atuh memang tara-tara ning kitu. Apaan abdi teh bade kahiburan ieu teh pae. Kahiburan palingan hebring. Hebringnya pae. Mama teh angkat ka mana? Pan bade milari hawa. Paingan dangdos direka. Paniron model ayeuna. Kumahamun kadaerahan. Ah kakak mah sok cawadan. Kakak sakadar ngelingan. Kumaha kitu? Ulah ingkar kapribadian. Kira-kira ya pae nya. Mun maksud kakak ngelingan Ya maksud ngelingan. geuning sasar lalampahan. Mana sasa? Kabatur mere didikan paye. Mama Na geuning sok mirucaan. tiganya kakak teh damirocaan. Ari kitu kumaha? Dume kakak sok ngelingan. Sangkan teka malinan mama. Kumaha kitu, Pak? Tingkat kapribadian. Kakak jadi jalma maskur. Leuh jalma masur. Hanjaka kunta jujur. Eta masangkaan batur. Lahnya sok gede wadul. Nyawa teh kudu kaharti. Lahnya sok nganyenyeri. Kakak perlu minta bukti naon anu jadi arti. Kira-kira ya pae nya. Geuning kakak hambur rizki. Amurid ge kumaha? Jalan-jalan siang wengi. Milari istri dijengki paye. Saya Bojo mah kaluli-luli. ae bet nyarekan. Teu pisan-pisan nyarekan pae. Ditungtungan mama teh dati muruan. Aya timuruan. Hirup perlu ku hiburan. Mopohokeun kasulitan. Salajengna kumaha? Kakak sohor ahli seni. Mun jujur abdi kataji. Kakak mah loba pamuji. Hanjakal sok jalir janji. Eta mah sangkaan wungkul. Lahnya sok gede wadul. Belaan kakak murugul. Ngarah kakak leuwih punjul. Kira-kira ya pae ya. Mun takabur teu kabita. Nah kumaha kitu? Ngalatih seni suara ngarah diri menang noda paye. Mama saya Jadi catur balarea. murubul ngandung tujuan. Salajengna kumaha? Ngalatihkeun geuningan
direka paniron model ayeuna kumamun kadaerahan ah kakak masuk cawadan kakak sakadar ngelingan ulah ingkar kapribadi kira-kira ya Pak ya mun maksud kakak ngelingan kumaha gening sasar lalampahan